Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui. Mugia urang sadayana aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkeun dina milari milik rezekina, tur dibarokahkeun. Amin. Urang lajeng deui hanca carita dina judul Rusiah Pasir Demit bagian ke-15. Mangga ka sadayana caraketan, caraketan, caraketan. Kebat lumampahna si jantra anu mawa kabur si jurig pocong. Kang Loka sanajan hese teu burung bisa nyusul ka si jantra, katut nuturkeunana. Mangsa peuting waktu harita acan liwat ka tengah peuting. Mega kandel ngagantung di luhur langit, nutupan cahaya bulan nepi ka leuweung ka tembongna beuki poek. Si jantra lumpat kencang bari mawa awak jurig pocong. Ku sareretan asa pamohalan budak umur welasan tahun bisa mampu mangwel mangku kana dedegan jangkung badag. Komo eta jurig pocong teh katinggalina gede pisan. Tapi sakumaha kaudingna si jantra sok katitisan ku kakuatan ti siluman peking tala anu teuing cenah hayang nuturkeun ka si jantra. Di hiji tempat nu rada lempar sanajan hieum ku tatangkalan puguh oge di tengah tegalan sisi leuweung nu jemet keneh ku kakayon. Si jantra eureun tur nuna kana jurig pocong nu teu usik-usik. Atuh tangtu wae. Kang Loka oge nurutan malahan mah katingali pisan capekna kaciri tina hegakna sora napas anu haheho. Aduh, jantra lumpat teh asa kejang-kejang teuing. Tapi coba poek deh. Aduh, deui eta anjeun bedasan mawa eta nu kitu ke jeung dewe bikin make kudu dibawa eta teh. Si jantra acan noliah jeung acan ngajawab kana kekecapanana den Kang Loka. Satuluyna manehna nuna kana eta si jurig pocong. Katingali eta jurig pocong teh dicepatkeun. Geus katingali dicepatkeun kitu mah sanajan poek bodasna jurig pocong asa bingkin pikasieun katempona teh meuni asa deung-deleueun. Jika anu panasaran, Kang Loka tuluy ngadeukeutan, tapi masih keneh aya dina satu kangeunana si jantra. Satuluyna manehanana teh ngaharewos deui. Jantra, ieu teh sabenerna teh makhluk naon? Nah, bener-bener ieu teh jurig pocong atawa kumaha ieu teh? Tapi katingalina mah ieu mah piraku aya jurig bisa kapaehan ujung bisa dipanggul saperti kieu nya. Kitu cenah ceuk Kang Loka teh. Tidinya si jantra nyarita, "Kang, ulah waka loba carita Kang. Aya mah urang caangan heula supaya leuwih atra. Maksud teh jeung deui ari kuring mah mikir ieu teh nya lain jurig pocong, tapi hiji jalma anu mangrupakeun jurig pocong. Tapi dina kaayaan teh keur kaayaan tatu Kang. Jadi urang tarek heula sabab lamun dibawa ka lemur mah bisi kaburu ieu Kang, bisi kaburu elat." Kitu nya. Terus kudu kumaha tuh? Sok atuh Akang urang ngandamel heula durukan. Ayo atuh. Satuluyna duaan pakpikpek cenah karep arek nyieun durukan ngagunakeun kayu atawa pangpung gararing anu aya di sabeureuning eta tempat. Satuluyna teu lila cekur cenah durukan teh geus furung. Kakocapkeun si jantra
Sahabat Kang Loka masih kapa bener durukan sangkan sinena cenah anger tur bisa hurung leuwih lila bisi parem pikirna. Si Jantra mah langsung we mukaan kana papakeanana eta si jurig pocong. Malahan mah atra ayeuna mah beungeut pocong nu pikasieun teh geuning mangrupa topeng. Aya hiji jalma anu make taregos atawa topeng. Ayeuna mah atra eta teh hiji jalma nu masih keneh ngora sanajan saluhureun si Jantra dina umurna mah. Katingali beungeutna eta jalma teh bias, malahan mah getih beureum ngalembereh dina bibirna. Nafasna katingali ngahegak ngejeung keteg jantungna ge karasa lemah. Alah, bangunna bener-bener kabeunangan ku tatu kalawan tanaga jero ye. Ceuk si Jantra ngagarentes dina hatena. Satuluyna baju bodas nu geus dekil teh dibeung. Baju bodas nu geus dekil dibungkusku tali pocong teh satuluyna diudaran ku si Jantra. Katingali satuluyna si Jantra susur sasar cenah dipencetan neangan urat mamarasna. Teu lila di dinya si pocong teh usik. Malahan mah teu lila oge ti dinya disusul ku jegoh-jegoh batuk dituturkeun. Si eta pocong satuluyna ngutahkeun getih seger dina mohamlo. Ngadenge sora anu jegoh-jegoh batuk. Kang Loka anu keur ngadurukan tuluy ngalieu satuluyna mah ngadeuketan ka si Jantra bari manehna teh ngagarendeng deui lalaunan nyarita. Aduh lala yo kuningan jika geus eta naon teh sadar deui tina kapayangan anak kitu nya Jantra duh kunaon eta teh sabenerna Jantra. Si Jantra ngajawab, bangunna mah Kang kaserang ku tanaga jero ieu jalma teh. Malahan mah tatuna oge bangunna mah anu parnana mah di jero sabab arek di luar mah asa teu kunaon katingalina mah Kang. Gitu ceuk si Jantra. Ulo aduh alah iyo. Aduh katingali dengan pocong teh ayeuna mah. Jalma nih usina tapi kade ieu Jantra we sing hati-hati tah. Si eta teh jalma anu jahat ceuk Kang Loka. Ari kana eta teh maksudna teu apal Kang tah jahat teu nama kitu Kang. Tapi sidik ieu jalma teh geus nyerang jalma nu jahat teh. Nya ku kitu na sareng ku kitana kuring oge hayang nyaho kitu Kang sa ieu jalma teh nah jahat atawa henteu tapi keun urang tarekahan heula nya sugan we ieu aya naon mangunatna sok atuh dikacagur. Coba atuh Kang bantuan pangangkatkeun supaya cenah rada diuk Kang sangkeh bisi teh kadugakeun mah. Sok urang bantuan ku akang ieu. Satuluyna eta jalma teh didiukeun malahan mah disangkeh sagala rupa ku Kang Loka. Tidinya si Jantra jiga kunyam babacaan tur dampaleungeunna dibeberkeun nu katuhup kana palebah tongongna bari jiga ngasupkeun hawa kakuatan kana awakna eta jalma anu mangrupakeun jurig pocong teh. Sanggeus sababaraha waktu kaliwat satuluyna si Jantra ngadorongkeun dampaleungeunna ditepakeun kana tongongna eta jalma. Cuk. Tidinya langsung orolo deui eta jalma teh ngutahkeun getih seger dina bahamna. Teu lila tidinya si Jantra nyarita. Bangunna mah kaayaan di jerona mah geus sada bersih tinggal ngubaranana Kang. Ayeuna mah sarekeun heula supaya buru-buru lancar deui eta ngocorna getih tina awakna. Nya tuh. Sanggeus kitu mah eta jalma teh satuluyna disarekeun deui dijepatkeun ku Kang Loka. Lain eta Kang sugan wau teu ceuk si Jantra teh ka Kang Loka. Ulu tuh ingat tuh teu hafal teu wau akang ge. Komo teu pati sidik da geuningan remeng-remeng. Ku cahaya
kur kacahayaan ku durukan hungkul bari teu cicing deui jadi lieur ka tempatna teh seuseuneueun kitu teh seram. Ah kitu nya atuh halus pami kitu mah halus maksud teh nya wios ari kitu mah engke we urang tanya deui mun geus rineh kumaha mun ayeuna urang bawa ka lembur. Oh urang bawa ka lembur nya atuh hayu wae ari akang mah ku saha arek dibawana ku anjeun deui Chandra. Nya atuh kuring-kuring mangga ku akang oge mangga tapi kuring teh sabenerna mah ayeuna mah pasti lolos atuh moal kaduga mawana oge le hari tadi geuningan anjeun bisa mawa kana eta jalma keur tadi mah bangun mah aya kakuatan si peking tala teh akang anu nyurup nyumanding ka kuring kang tapi bela ku akang we urang kanung atuh hari kitu mah ngan meureuntah wayahna anjeun pangmaremankeun eta tah durukan bisi kahuruan di leuweung nyawa di bangun rada gararing ieu sanajan peuting oge nya bakat kulila mah angken ku kuring urang pareman atuh soknya akang arek ngabeberes heula ieu supaya rada rineh diganungna tah ieu jalma teh kitu kan. Sanggeus kitu mah satuluyna ieu duaan teh sasadiaan cenah arek init deui ti eta tempat Kang Loka ngaganong ka eta jalma anu mangrupa curik pocong teh si Jantra mareuman kana durukana. Satuluyna geus bareres mah duaan ningakeun eta tempat muru ka lembur Kang Loka lembur pentas teh kakocapkeun di lembur pentas Kang Loka jeung si Jantra geus narpi deui cenah ka imahna Kang Loka teh malahan mah nincak tengah peuting jalma atawa si curik pocong teh geus ditarekan deui ku si Jantra malahan mah ayeuna teh geus bisa ditanya sagala rupa. Kuring teh aya di mana ceuk eta jalma samang-samangsa geus lilir dina kapayahanna. Sabar anjeun teh geus kapayahan ku kuring ditulungan ku kuring ku si Jantra ku batur kuring tah ieu jalmana ceuk Kang Loka bari nunjuk ka si Jantra. Aya naon anu geus kejadian ka kuring teh? Gampang eta mah kuring non teh puguhan anu penasaran naon anu kejadian jeung diri anjeun nah kudu kapayahan ujung kudu make jika mangrupakeun jujurigan pepocongan gitu. Si jalma acan oge bisa ngajawab kana pananya nanti Kang Loka cekoh deui batuk tapi henteu ngaluarkeun getih ayeuna mah ngan ukur batuk biasa. Satuluyna ku Kang Loka diinuman deui malahan mah cai ubar cenah meunang ngajampe malahan mah geus dieusian hiji mangrupakeun obat ti si Jantra. Sababaraha waktu kaliwat si jalma geus rada cecek deui dina kapayahanana malahan mah manehanna teh geus didiukeun satuluyna manehanana teh nyarita kieu upami dipercanten mah abdi teh gaduh rai istri anu diragohala katut dikakaya ku si Budura. Gitunya jadi anjeun teh karep arek istilah nama naon gitu mulangkeun ka nyeri ku naonnya make cara males pati gitu atawa kumaha intina mah seperti kitu akang. Ari anjeun teh saha ngaran teh jeung urang mana kuring asa teu wauh ieu. Ari kuring mah saresna mah upami dipecanten wasta mah Januari Kang. Januari ya ngaran teh. Di mana tah imah atawa lembur anjeun. Ari kuring lembur mah upami dipecanten kitu teh mah di Bojong Legok Kang. Bojong Legok lembur di belah mana eta teh? Asa di sabeudeuring tempat ieu mah ngaran lembur Bojong Legok tong ngaya-ngaya anjeun ti dieu mah rada tebih Kang nya kirang langkung kedah aya setengah poena upami dipapai ku mapah teh mah kitu Kang. Mun teu salah mah di kecamatan sabelahnya eta teh. Muhun Kang di kecamatan eta
nu sabelah deui ti dieu mah. Satuluyna eta jalma teh cumarita. Ieu jalma teh cenah karep arek ngarogahala males pati ka Ganu Widura. Sabab manehna nyangka yen nu jadi adina kapapatenan atawa dirogahala teh ku Ganu Widura. Sangkaan eta dumasar tina hasil panaluntikanana jeung kasaksian cenah dina wangkongan-wangkonganana balada si Ganu Widura. Tah kitu Kang, kuring nyangka ka jalma jahat anu ngaranna teh si Widura teh lain kursangkaan hungkul, malahan mah lamun arek ayeuna ge masih keneh ngalaksanakeun, lamun arek ngayakeun panaluntikan maksud teh ieu si Ganu Widura atau si Widura teh masih keneh ngalaksanakeun eta pagawean gorengna. Lamun teu lepat mah lurungan kuring kitu tah kudu cenah menangkeun tilu welasna awewe parawan keneh jang manehanana nyieun hiji syarat atau dijadikeun tumbal kana syarat ilmu tukawe ilmu nanaon eta teh teu apal ari kitu kieu nama jeung eta jalma nyarita. Si Chandra satuluyna nyarita. Jadi akang teh salaras nama ngayakeun pagawean arek malas pati ka Ganu Widura teh sababna akang nyangka yen ieu Ganu Widura teh mateni anu disebutna rai akang gitunya ja kitu jang. Tapi nah atuh eta make kudu mangrupakeun jujurigan kitu. Salaresna mah akang teh gaduh guru anu bisa cenah nyuruh nyumandingkeun kakuatan ti jalma. Jadi inti nama meureun akang teh bakal jadi boga kekuatan anu sejen lamun akang make kana lawon pamungkus mayitna rai akang. Eta kekuatan bakal nambah ka diri akang da eta oge anu karasa ku akang. Jeung deui dina ngalaksanakeun teh akang teh jiga-jiga antara sadar jeung henteu ngan akang teh ngarasa kekuatan akang anu asalna teu bisa luncat atawa ngajol atawa lampah anu gancang ku kekuatan eta akang bisa ngalampahkeun eta. Jadi ieu teh hiji tarekah kalawan ngagunakeun ilmu ti guru akang kalawan syaratna make pamungkus mayit teh. Tah ku kituna akang teh jadi mangrupakeun pocong kajadian nya singkat nama seperti kitu we jang ceuk eta jalma ngajelaskeun panjang lebar. Kayak gampang eta mah. Tapi kuring teh masih penasaran naon sababna cenah si Widura make kudu mateni adi anjeun. Jeung cek anjeun mah tadi cenah dibijakeun sanggeus adi anjeun ge geus aya deui korban anu sejen. Eta nyaho ti mana tah eta teh. Cek kuring oge kuring ngalakukeun panaluntikan sabab kuring ngarasa adik kuring aya nu ngarogahala atur mateni. Ku dumasarkan hal eta kuring teh ngayakeun panaluntikan. Tah timbul weh kacurigaan jalma anu osok ngulamprang kitu ka lembur kuring tapi lain asal ti lembur kuring. Tah eta panyangka teh nyata ka si Widura jeung balad-baladna malahan laku kuring ge kasaksian yen eta si Widura teh nyiwa teh hiji budak parawan anu satuluyna dijadikeun korban tumbal manehanana nya sami sareng rai abdi dirogahala. Ku anjeunna teu ditulungan atuh ditulungan harita ku kuring Kang. Tapi kuring teh teu bisa ngadokul ngandarkeun ilmu pencak silat bela diri ala kadarna nya sabisa-bisa maksud teh. Terus dumasar kana anjeun teu mampu eta teh anjeun ngagunakeun ilmu jurik pocong teh eta maksudna kitu. Tah kitu Kang. Jadi kuring teh boga tanaga tamahan ngalaku ngayakeun istilah nama ngasupkeun kekuatan ti naonnya jalma-jalma anu dirogahala kitu tah ka asup rai abdi anu dipake ieu bungkus mayitna jang ngalawan ieu si Widura. Hasil eta teh nya abdi gaduh kekuatan anu sejen tika bisa nyalekeun si Widura. Tapi
waktu tadi mah geningan kuring teh jiga kateter sabab teu sangka si Widura bisa nonyok kalawan dina jarak anu jauh. Artina mah jika make ajian atawa anu sejenna Kang tah. Si Chandra tidinya karungu nyarita bener Kang eta teh anu katingali ku kuring oge ieu si Widura teh jika dibantuan kekuatan saja anu temahna bisa nonyok kalawan teu kudukeuna tapi temahna leuwih berat tinimbang tonyokan biasana. Matakan cekuring oge iya si Widura teh ngagunakeun kekuatan cekuring teh mah tadi tenaga dalam Kang anu ngajadikeun ieu jalmi teh ieu si Akang Januari ieu teh kakenaan ku tatu di jero awakna kitu Kang tah. Kang Loka nyari tadi ke sabenerna mah kuring teh lain teu percaya ka anjeun teh ieu. Tapi kuring teh hayang ngalaksanakeun sakumaha papatah ti kolot teh supaya ulah getas harupateun sing kudu asak jeujehan deui. Hartina mah lamun dina narima hiji beja teh mah ulah waka dipercaya sagemblengna tapi kudu nimbulkeun kacurigaan lah. Tapi sakali deui lain teu percaya sabab dinten teh anjeun teh geus nyingsieunan ka hiji babaturan kuring tah nu keur ngaliwat. Bisi kuring mikir anjeun teh jalma anu rek jahat ngagunakeun pitapak naonnya ngarupakeun si jurig pocong jang nyingsieunan. Tapi dipikir-pikir deui ku kuring anjeun teh kalakah nyieun talagat arek ngarugahala jalma jahat. Tadi dinya kuring oge boga pamikiran kitu tah. Lamun aya jalma anu arek ngarugahala atawa arek mateni ka jalma jahat nya orang tuae alosanna arek ngalawan kejahatan kitu tah. Ngah jong deui carita anjeun nu saperti kitu tadi. Tapi ke hampura ya tapi nama samemehna supaya ngayakinkeun kana beja ti anjeun kuring arek ngayakeun panaluntikan tah kitu. Hari ojek pikiran Akang mah Jantra kumaha anjeun kapikir ku anjeun saperti kumaha tah Jantra. Kitu Kang. Jadi urang teh kudu ngayakeun panaluntikan supaya ngayakinkeun beja ti ieu jalma teh yeuh bener dina ayana bisi akun-akun jang manehna supaya henteu kurang dibere hukuman. Nya arek kuring mah kumaha Kang we. Satuluina sapeuting eta mah jalma teh dirawatan cenah jeung ditarekahan ku si Chandra kalawan make ngagunakeun ilmu ti siluman peking talak. Nah tina ngubaran tina nyasar urat-urat jeung jajampeanana. Singket carita kakocapkeun aya cenah 3 poe ti harita si Chandra jeung Kaloka dibaturan ku si Januari karep cenah arek naluntik sakumaha beja anu diomongkeun ku si jurig pocong alias si Januari teh. Kalawan masih keneh acan geruh kanu sejen si Chandra jeung Kang Loka. Satuluy nama iniet cenah ngayakeun panaluntikan anu dimimitian arek di lemburna Ki Januari nyaeta di lembur Bojong Legok teh. Waktosna parantos cekap ka episode nu ayeuna. Kumaha lajengan cariosna? Mangga dilajeng bae dina video-video saterasna. Wilujeng patepang deui. Permio.